Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun daramang. Dina video ayeuna pengajaran bahasa Sunda kelas 10 materi aksara Sunda part katilu nyaeta angka dina aksara Sunda. Poin pembahasan ayat 3 nu kahiji review aksara Sunda suara atau vokal, anu kadua diajar nulis jeung nalar angka dina aksara Sunda, anu katilu cara nulis angka dina aksara Sunda. Jadi ayat 3 poin pembahasan. Anu kahiji nyaeta review aksara Sunda suara atau vokal. Sebutkan aksara Sunda di handap. A, I, U, E, O, E. Teguhnya ieu aksara Sunda. Aya non ieu I, E, non U, A, non di E, O, E, I, A, U. Leresnya. Tah, diajar nulis jeung nalar aksara Sunda. Dinu angkanya, angka dinu aksara Sunda aya 1, 2, 3, 4, 5, genep, 7, 8, 9, jeung 0. Angka hiji cara nulisna tinggal tak ya ketinggal. Nah, aya 2 gerakan dina nulis angka hiji. Ayeuna buka buku serat angka hiji dina aksara Sunda paling saeutik 5. Pause heula videona. Tuluy peureum bayangkeun ku hideup cara nulis angka hiji dina aksara Sunda. Geus dibayangkeun, tuliskeun deui dina buku minimal 5. Jadi hideup gaduh 10 angka hiji nya. Sok bari diemut-emut angka hiji gerakanna kumaha? 1, 2. Aya 2 coretan dina ngadambel angka hijinya. Diemut-emutnya aya 2 coretan dina ngadambel angka hiji. Kahandap, kulawit, kaluhur, lurus. Angka 2 tinggal. Jika ngadambel huruf Z tapi aya buntutan tinggal. Angka 2 jika huruf Z aya buntutan. Ya, pinter. Tinggal. Nah, ayeuna sok serat angka 2 dina aksara Sunda paling saeutik 5. Pause heula videona. Terus gitu tuluy peureum bayangkeun ku hideup cara nulis angka 2 dina aksara Sunda. Nah, terus dibayangkeun tuliskeun deui dina buku minimal 5 ya. Jadi hideup gaduh 10 angka 2. Emut-emut gampil angka 2 mah. Angka 2 mah jika huruf Z aya buntutan di tukangna. Emut-emutnya angka 2 mah jika huruf Z aya buntutan di tukangna. Ayeuna angka 3 tinggal. Mun hidup terus diajar aksara Sunda vokal pasti terang angka 3 juga naon. Ya, angka 3 teh sami sareng U. Nya, babari ngapalkeunna A, I, U. 1, 2, 3. Angka 3 sami sareng huruf U dina aksara Sunda. Tinggal ayeuna sok serat angka 3 dina aksara Sunda paling saeutik 5. Pause heula videona. Tuluy peureum bayangkeun ku hideup cara nulis angka 3 dina aksara Sunda. Nah, terus dibayangkeun tuliskeun deui dina buku minimal 5. Jadi hideup gaduh 10 angka 3. Emut-emut angka 3 bentukna jiga naon? Jiga U. Lurus ka handap, ka kanan ain. Tungtungna buntutna jiga huruf ain. Nah, tinggal angka 4 mah bentukna jiga ngadamel angka 7 dipencit tinggal. Angka 4 mah
angka 7 dipencit. Nya gampil, emut-emut. Angka 4 jika angka 7 dipencit. Ayeuna sok serat angka 4 dina aksara Sunda paling saeutik 5. Paus heula videona. Tuluy peureum bayangkeun ku hideuk cara nulis angka 4 dina aksara Sunda. Geus dibayangkeun, tuliskeun deui dina buku minimal 5 angka 4. Atos. Nah, jadi hidup gaduh 10 angka 4 dina aksara Sunda. Emut-emut, angka 4 mah jika angka 7 dipencit. Nah, ayeuna angka 5 tinggal. Angka 5 mah sakali ngarenghap set jiga naon cing? Jiga sapatu kuda nya. Nah, angka 5 tinggal. Nah, ayeuna sok serat angka 5 dina aksara Sunda. Paling saeutik 5. Paus heula videona. Tuluy peureum bayangkeun ku hideuk cara nulis angka 5 dina aksara Sunda. Tinggal jika ngadamel naon ya. Geus dibayangkeun, tuliskeun deui dina buku minimal 5. Jadi hidup gaduh 10 angka 5. Emut-emut, angka 5 jika naon? Jika sapatu kuda nya leres twing twing twing. Kabayangnya angka 5 juga sapatu kuda. Oke? Kedah tiasa ngemut-ngemut. Jadi disambungkeun jeung bentuk anu ku urang di PKN mut dina emutan. Anu kagenep tinggal. Anu kagenep mah tinggal jiga U nya jiga angka 3 tapi di arah kanan ti luhur langsung ain. Nah, ayeuna sok serat angka genep dina aksara Sunda paling saeutik 5. Paus heula videona. Tuluy peureum bayangkeun ku hideuk cara nulis angka genep dina aksara Sunda. Geus dibayangkeun, tuliskeun deui dina buku minimal 5. Tos. Jadi hidup gaduh 10 angka genep. Nah, bentukna angka genep teh jiga naon? Jiga angka 3 tapi teu aya payuna nya langsung ka handap buntutan ain. Oke? Ayeuna angka 7 sakali ngarenghap jiga naon cing? Ting, ha leres. Jika huruf N kapital tinggal angka 7 ya, jika N jika huruf N kapital. Ayeuna sok serat angka 7 dina aksara Sunda paling saeutik 5. Paus heula videona. Terus tuluy peureum bayangkeun ku hideuk cara nulis angka 7 dina aksara Sunda. Jika naon angka 7 teh jika huruf N kapital ya. Geus dibayangkeun, tuliskeun deui dina buku minimal 5 angka 7 nu bentukna teh jiga N kapital. Kabayangnya? Jadi hidup gaduh 10 angka 7. Emut-emut angka 7 jiga naon? Jiga huruf N kapital. Jiga huruf N aksara gede dina Laten. Nah, tinggal. Ayeuna aya angka 8. Gampil pisan. Huruf J tapi handapna ngulawit twing. 1, 2, 3. Lucunya angka 8 mah jika huruf J tapi handapna ngulawit. Jika angka 2. Nah, ayeuna sok serat angka 8 dina aksara Sunda paling saeutik 5. Paus heula videona. Teras peureum bayangkeun ku hideuk cara nulis angka 8 dina aksara Sunda. Terus bayangkeun jika ngadamel angka 2 nya. Geus dibayangkeun, tuliskeun deui dina buku minimal 5. Jadi hidup gaduh 10 angka 8. Angka 8 mah bentukna jiga huruf Z nya tapi ngulawit handapna. Jiga huruf Z tapi ngulawit ka luhur. Gampilnya. Tah ayeuna angka 8. Jiga naon cing? Angka 8 mah angka genep tapi luhurna di topian. Tinggal twing twing tek. Angka genep tapi luhurna di topian. Angka genep tapi luhurna di topian. Ayeuna sok serat angka 8 dina aksara Sunda paling saeutik 5. Paus heula videona. Tuluy peureum
Bayangkeun ku hideup cara nulis angka salapan dina aksara Sunda. Geus dibayangkeun, tuliskeun deui dina buku minimal 5. Jadi hideup gaduh 10 angka salapan. Gampil ngapalkeunna, tinggal kelipatan 3 we. Angka 3, angka genep, angka salapan bentukna mirip, anu bentena teh luhurna hungkul, buntutna mah saminya. Leres teu? Ya. Ayeuna 0. Cara nulis nage gampil, 0 mah tinggal 0 we biasa. Tuh, panggampil-gampilna huruf 0. Margi hampir sami sareng aksara Laten. Tuh, ya. Babari huruf 0 dina aksara Sunda mah. 0. Nah, ayeuna sok serat angka 0 dina aksara Sunda. Paling saeutik 5. Pause videona. Tos. Tuluy peureum, bayangkeun ku hideup cara nulis angka 0 dina aksara Sunda. Geus dibayangkeun, tuliskeun deui dina buku minimal 5. Jadi, hideup gaduh 10 angka 0. Gampilnya coba bayangkeun, angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka genep, angka 7, 8, salapan, 0. Nah, ayeuna cara nulis angka dina aksara Sunda teknisna sapertos kumaha? Tiasa ditinggalnya. Tinggal. Lamun urang nulis angka 10, hartina tinggal 1 jeung 0. Dinu Laten sami sareng dinu aksara Sunda. Nah, kudu di halangan ku 2 garis lurus samemeh jeung saenggeusna. Tinggal cara nulisna garis lurus, angkana tutupan deui ku garis lurus. Nah, tuluy cara nulis angka dina aksara Sunda mah sarua jeung dina huruf Laten. Contona, mun urang nulis angka 10 berarti angka 1 jeung angka 0. Dina aksara Sunda ge sarua. Angka 1 jeung angka 0. Ya, 1 jeung 0. Bedana aksara Sunda mah kudu aya tanda tutup lurus samemeh jeung saenggeus. Tinggal contoh sejen 253, 2 jeung 5 jeung 3. Dina aksara Sunda ge sami 2, 5, 3. Gampilnya dina aksara Sunda mah teknis nulis angka teh sami sareng aksara Laten. Tinggal 2, 5, 3. Gampilnya. Nah, ayeuna urang latihan yeuh, teguh ieu angkanya. Tinggal sabar eta. 1 anu cek ibu juga huruf J tapi ngulawit non 8 jeung 0. Jadi eta teh naon? 1, 8, 0. Tinggal eta angka naon? Nah, tinggal eta Z dipencit, Z bentuk angka 2. Nah, salajengna 3, 4 jeung genep. Leres. 3, 4, genep tinggal 3 jeung genep miripnya. Naon ayeuna? Nah, 8, 7 jeung 8. Leres. Tos tariasanya KD diajar aksara Sunda mah kedah sering latihan. Oke, hidup oge kedah sering nyerat, sering latihan dina buku bahasa Sunda. Pami anu ditaroskeun, mangga tinggal komentaran ieu video. Hatur nuhun. Sakitu nu kapihatur, hapunten tina samudaya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Tong hilap subscribe, like, sareng komen video ieu nya supados simkuring langkung sumanget dina ngadamel video bahasa Sunda. Dadah.